Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat ka dongeng Abah jelema sugih ringgus ke Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayadkan ku Abah naon ya geus pasrah we sakieu teh mah selain obatan cek Abah sing gede hate coba bae ka puskesmas lah geus sapira puskesmas obatna gering eta kene nyeri ceuli eta nyeri irung eta puskesmas baja kos kita tuh batuk eta asma eta guys aku lagi ke Jakarta geus ka Singapura segala geus beak ieu geus cak Abah nyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat lain dokter tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah lain cenah kieu geus ka Jakarta geus ka Singapura iya tuh aya Allah can nyageurkeun masana jan ka Jerman ka mana ge nya iya tuh coba we ka puskesmas urang ulah teu nyareat teuing Abah balik nurutnya nah ka puskesmas dina hatena mah lah sapira puskesmas obat nyeri huntu eta ceuli eta salesma eta asma eta obat jantung eta bae puskesmas jantung geus sakit saya aya tuh darurat itu jarang ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa bae mariksakeun ya obatna pasti eta keneh kan bawa diinum kunaon menang sajam 2 jam cenah ieu jebar ada ngeunah ini bener oke kira terus isuk dan minum deui apa sekaligus baik pak ini obat diinum cak dia nama permen meren atau overdose sampai eta barang geus aya udah saminggu mah Masya Allah bener kiai cak dia bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hati orang letik ulah berobat eta kadang-kadang kos gitu urang mah hebat we ka anu nu nyageurkeun makan Allah aya anu urang mana eta geus teu cager-cager komo manda ge teu cager datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Waalaikum kuda dia waduh dia ya geus berobat geus wow kadieu bebeakan mana ya ieu mah cenah naon garang tanggal bujang kaget lah komo kos gitu atuh cegeran sambil bujang kaget geus obat tu paten mah geus teh cokoteun kunyana ieu teh rendemkeun kana cai inung balik buya anak langsung kunyana dilaksanakeun di inung bray jangan ini awak coba saya tenang kan dia bujang kaget tuh loba habak sama dia wow tuh langsung diinum dengan cager ku bujang kaget doang tak eta kan ya Allah cakena ngomong kieu mun ti kamari memberani teu kudu jujualan teu kudu kitu sia mau ngomong kos kitu eta teh Allah teh meakeun harta heula buku ku sebab hartana teu bagus tak eta rahasia ya Allah aya nunggus kadieu kaditu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu sopan ta bahasa hulu teh sopan nyeri hulu deres aya haan coba di belah kaler atuh ulu tah kunaon nyeri ulu cek cenah aduh jeung beueung aduh tadi meureun ngadar capek ejos ya mah
kurang hulu ejo eta kos gitu tah ejo ya kok geus ka mana aing ngurut sabaraha bulan ieu penyakit teh geus ka dokter ke sana ku prokol geus dah segera prokol ini coba ge ku prokol prokol di obat warung cek nanti kula sok nganggap kos gitu coba heulanan coba kunya ajureup besare udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu ji prokol we kan eta obat prokol ulah kadangeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye carita obat-obatan ieu untuk aing disumbang bae ku prete prokol sia mah boleh bae dasarna hayang jama tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik obat-obat warung inget kula ieu mah alal hak lain dongeng fiktif bener dia kula mah kula pesantren ka Banjar pan macul di Banjar teh macul haju ieu ka pacul meureun wiridanna poho hari teh teurak teurak waduh bacocor cek urang dieu mah getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu lah sapira kena pacul kan seetik congo pacul tapi ternyata meureunana besi makan ka lain deui nah kabelah dieuna terus ngagedean di pondok teh tah bengkak meunang bangsa saminggu nyeri bengkak baliklah balik ka dieu balik bebeja ka abah ka ibu kitu ka dokter bae cenah ka dokter ka Tangerang dokter geus segala rupa teh cager dokter deui teh cager deui geus kompres geus pindah dokter ngagedean daerah akhirnya dokter Kamal ka dokter Kamal ahli kulit teh coba ini mah harus dipotong sial aing berobat dipotong sakate teh geus leutik hate waduh mangkaning pemuda keneh besi ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah balik ka ieu teh harita kene barang rek dipotongna ku dokter Kamal teh lah udah balik ka dieu terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah bu nanaonan sek nyieun teu bisa motong eta dokter ibu eta geus cenah ku ibu dirawatan geus pokona mah marud koneng ku ibu almarhumah masyaallah koneng terus di bawangan setik wah asal atuh ieu badek digoreng meureunana diuyah diaduk-aduk kolot baheula eta make daun cau di dina tatakanana teh daun cau kulutuk ulah di piring syarat meureun guys mana nu nyeri di ieu heula di non di bubuynya sia bubuy dihau tuh datang ke asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya mana nu nyerina guys bu panas kene ulah loba omong ibu dokter sia cek cenah bari lalagaan ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung ditalian ku nyana es kumaha tuh nyut-nyutan geus loba omong oh bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith lalagaan
sok lalagan mah dipukul lah begitu. Guys, jadi tepak ujana guys. Masya Allah alal hak. Udang subuh. Nyeri ya, barang dibuka coplok kan nyeri. Nu nyeri nate coplok sorangan, betus coplok bae. Ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah. Mantak dipraktekkan ku kula ta eta tah aya jelema geus nyeri induk dipotong ulah. Nurutan ibu kula ge. Aja gua makan koneng. Nah, ti koreng uyahan. Terusan eta naon karang-karang bawangan. Aja doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Geus sabaraha urang ya alal hak geus sabaraha urang nu deuk dipotong penyakitna hampir serupa kos gitulah cala lagi. Aya nu menta ka Haji Pendi. Sarua praktek nama kos gitu. Paeh. Geus lain ngagede-ade paeh. Hampir jeung nyanana. Ya Allah, tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta. Jadi ulah ngabaikeun urang ka dokter ya boleh ka dokter.